Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore guys. Saya lagi berdua bersama Mang Camong. Jadi sekaligus nengok Camong yang lagi sakit. Baiklah, seterusnya saya akan sedikit buat sinetron lucu. Nggak lucu juga harus ketawa ya guys. Mang, udang, aing Mang, rosa amat mikiran naon Mang. Aduh, aing mah, teu manggih kejo meureunnya. Mang udang Mang, hayu berobat bili, ari tamat teu kuat teuing. Nu dihadapan bujal teh naon nu gering Mang. Euy. Aing mah bakumat hayang curik kina ceuli. Atuh embes hayu udang, hayu urang usaha yuk. Ieu mah dasar mah hirup susah mah darat kalah molor pagaweanna. Langsung aja. Geus hayu udang yuk. La ilaha illallah. Kitu lah muji ari teh lain rasaan. Nah nu nyeri naon? Nganjung doang. Aja obat naon kuduna. Terus sapira si kantong obat mah aduh. Si kantong. Lamun hulu nyeri nya kayak dibawakeun kubarna. Daek minum. Daek. Undur-undur teuing. Teuing. Kayak ngalaparasi belinya. Sina amis. Karena cecekolan tadi urut kayak neang Mang Juhdi bilinya. Ayo mong, enggak bisi gelut. Ari ieu teu nyeri. Teu. Oh. Lain bisi ieu nyeri. Ieu mah ya. Wah. Geus bara poe Mang ngagoler bae kieu. La ilaha illallah teu panggih sababaraha poe. Di dieu horeng ngagoler muriang meureun. Dulur grup gawe aja tong Mang Camong wayahna yo keur nyeri awak cenah ge. Intina mah nyeri hulu. Kalau walam hulu naon boa, ting hulu tuur, ting hulu naon. Ja huluna Mang Camong mah loba bari jeung lemek ge. Pokoknya Mangnya. Atuh moal datang, obat moal datang, makanan moal datang, teu siar mah. Hah? Ka mana? Nek naon? Ulah mimiluan. Batur mah ka barat ka timur ngagoler be. Ulah mimiluan jeung kami geus mararandi geus garagah. Beuh, sama aja teh. Moal kieu can mani bau hayang milu jeung nu gagah ieu mah beuh. Engke di ditu saha cenah eta? Saha eta cenah tukang kebon jeung aing milu. Lah diomongan kudu budak itu kolot-kolotnya goreng. Ih, aing. Usaha. Ngopi. Usaha minta ge. Atuh naon? Ngarokok. Usaha. Naon sabarang ieu? Atuh kudu usaha. Jelema. Ieu mah usaha henteu. Hayang ngopi, hayang ngarokok, hayang nyatu doang teu boga kewajiban. Kolot kitu ya. Kolot ka poe tah mah. Kolot badak tah mah. Nya goreng, nya teh endah. Beuh, aing lo. Aing mah ya teu bisa teu bisa nano ge. Mun aing boga kolot semedel kieu, geus dikitu we ngep tah pasti tah. Nah, aku sangat kayaknya dia. Wah, dia kesangan tah. Dia kesangan itu betul. Pantesan bau semprot kuduna jeung minyak nyong-nyong teh koing ceres-ceres. Geus ulah lali goreng-goreng ngaropi ka ditu. Aya kopina. Aya kopi. Ulah lali mu. Hei. Bating hooh. Ampun aing, makan lali untuk bener ngopi. Atuh ngopi mah kudu, jam sih mah kudu ngopi.
Ayakeun kopina, mun aya semah ka dia keun ayakeun kopina ku dia. Dah geus dibere-bere aya nuhun. Ieu mah hayang ngopi kudu semah nu meuli. Hayang ngarokok kudu semah nu meuli. Atuh kudu kumaha aja saya mah duit pasti ulah ngasihkeun Atuh boga imah. jelas semah mah ka dia eta. Ayo. Moal ngarukikeun kana boga imah. Aing aneh. Ah. Ai